nuju kareseban mah cenah teu kengeng kuramas. Ieu teh seueur anu gaduh pemahaman Kang kumaha upami urang adus tapi ngagunakeun cai kengeng naheur, cai haneut, cai digolakeun dicampuran ku cai tiis sah teu adusna. Eta teh pagawean simkuring teh teu nanaon mangga sah-sah wae adus ku cai kengeng naheur, kengeng ngagolakeun. Alesanana teh tiris cenah daripada teu adus mending ngagolakeun cai. Tah eta diantawi solusi terbaik. Sanaos upami alesan tiris tiasa digentos ku tayamum. Tapi asa kumaha kitu urang teh teu tuman tayamum mah ngagolakeun cai naheur heula name satengah jam mangantosan. Teu nanaon. Sakalieun tiris tiasa ku cai haneut mangga. Teras Kang cenah kumaha ayeuna upami istri nuju head, nuju kareseban, kuramas eta teh tiasa atanapi henteu sok nguping aya nu ngawagel. Nuju kareseban mah cenah teu kengeng kuramas. Ieu teh seueur anu gaduh pemahaman bahwa istri anu head nepi ka ngabahasakeun dilarang teu kengeng kuramas. Mangawae ibak mah ngantong diangir cenah. Ta eta teh tina sabab gaduh paham bahwa istri anu head teu kengeng ngilangkeun rambut, teu kengeng nyisiran rambut, teu kengeng tuktak teuk kuku diparas jeung sajabina. Sabab cenah pangeureutanana eta teh engkena wajib kedah diadusan, dikumpulkeun bila mana engke adus head etana kedah ngiring diadusan. Tatina sabab gaduh paham eta jadi ngarembet bahwa nu head teu meunang ibak, teu meunang kuramas. Saleresna kusing-kuring ditegaskeun ieu nya sakali deui. Istri anu nuju head, anu nuju nipas komo eta mah 60 dinten, 40 dinten dina galibdana oge. Ketika dilarang ayeuna kuramas na bade kumaha? Aratul teh, cepol teh, bau teh. Der we istri nu head hayong kuramas, hayong ibak, der kuramas. Urusan masalah rambut anu palid, rambut anu rontok teu wajib diadusan. Kan riweuh ting. Kitu teh nya riweuh eta teh riweuh. Lamun kuramas teu kuramas kumaha? Kuramas sieun ditagih di akhirat. Eta mah masih keneh pertimbangan pendapat menyebutkeun bahwa ketika aya bagian rambut nu rontok atanapi naon wae ketika teu kaadusan itu nagih di akhirat. Itu masih keneh pertimbangan. Nu jelas mah teu wajib diadusan sakitu. Teu wajib diadusan.